Iya kan beri nempo pemandangan geunah beureum. Aduh, iya banget ngangkat pas-pasan kieu. Aduh, ya hirup menikat bari sederhana deui. Ieu tinggal 2.000. Ieu bako menikat geus tinggal newel Allah. Gusti. Lah hangit cigah buka lah, nikmati we. Loh, iya loh, baturan euy. Dia we heula. Heeh. Cuaca itu jadi naon sih naon? Ya dia we heula dia. Heula. Naon? Teu maneh emang rusuh pisan domba na sabaraha kitu maneh? Iya, aya domba teh aya 2 nya. Anu jadi kekereuneuh kan lamun teu di Paraban meunang porpae anakna jadi. Kusaha kitu reuneuhna dul? Ya atuh ku jaluna manya ku aing. Lamun ku aing ke anakna jadi kadal. Ya geus lah eta mah di dieu jeung dewek cicing atunya. Baturan dewek curhat di dieu heuh. Oh, emang curhat naon? Jadi kieu dul. Aing teh kamari tes gaple heuh. Anjing aing eleh 12 ronde. Emang saya jeung saha kamari gaple? Aing kamari jeung Ki Surli. Anjing salah labora eta mah. Menikah ruas kitu. Yo nya Ki Surli teh jawar gape di kampung ieu. Nanaon maneh teh goblok laka uing bebeja mata anu teh eleh wae. Yo apa mah Ki Surli teh juara gaple geus 30 kali setiap bulan. Ini paham tuh. Gelo gitu nya eta Ki Surli. Ulah sakali-kali deui manehnya. Pantes atuh aing eleh wae kamari basa gaple. Tah, kitu mantap gesing jadi contoh jeung perhatian eta teh. Oh, heueuh atuh ke mah aing geus lah tunduk ka Ki Surli mah nya. Halus. Anjing eta Ki Surli anjing dang ayeuna geus murid rumah aing juga pancen di Paraban. Naon sia balik ari teh da keur hujan kene yang gering sia. Kumaha tuh mun pae domba aing kita awan wagetian kumaha. Ari sia gering ek dikumahakeun tuh domba tuh. Nggak sengaja dog di dia ngedaguan root jeung aing. Heuh atuh lah poe daguan pakai root asal ge baturan nya. Marep mah aing sieun soal itu tangga jurig. Anjing reungit dang. Reungit atuh di teh meureun loba reungit aing digegel. Alah ngelebay gitu urut teh. Heuh nu penting daguan ya hujan. Tenang bako mah di mangoba. Heuh tah kitu anjing aing tadi ulin bako geus meuni ciga geus hangit bukrana we aing udah pantes cap jangkar we ya. Heeh. Ya lapal-lapal wae sia. Geus ayeuna mah aing maek mula ya kumaha lamun domba aing parae itu. Ada tuh hujan kene atuh sia teh lo. Lah geus aing mulang ayeuna. Dagoan atuh aing guys. Atuh buku aing tinggalan. Dagoan aing guys.